koproy diseung-seurikeun mah ku batur meureunnan eta nini teu belegug cemeureunnan meuni narukan mun modal narukan kemang di pipir asli eta kemang dengan buruk da tuh dalila mah aing mah tah balanya ka ituna motor salebet weh ka itu isukan kaburu katerapkeun salah wae teh lain sabah salah ngan tegablek pikiran teu otak eta mah heueuh bangunna teh aing mah para-para teh ngaledek kitu maka aing teh bun heueuh sajelema teh belegug ya aing mah teh balanya aing mah lain titah mulungan kitu samarukna meunah hiaseun nang mulungan kemangna mulung eta narukan ku sorangan mah teuing teh ngabangkrutkeun aing eta mah kitu mah malaku gerang teh ieu budak musim itu bener itu baleg ieu sama urut rupe daleh nyai salaki maneh aing ek ngahiaskeun isukan teh urang teh deuh ditah balanya kemang deuh ngalah kemang nu pipir aing teh ieu ostak alus rek mah ieu mah cenah komo cek mainna teh cenah alami cenah ieu mah nang koplek alami iso teh keur kieu kene nang naruk dang mah peot meureun ya heeh sebenarnya ngerakeun Gusti aing mah kabina-bina teuing nyai kumaha aing ngarieutkeun bebatok aing salaki maneh mah lalu satu kebenaran Gusti aing mah juet mikiranna ge aing mah diusir piraku jelema kitu wara-wara teuing ka aing teh duitna eueuh nyai ditanyakeun teh imah teh pake meuli kopi tanya kumaha teh meureun aya daek we ieu mah kudu diganti da ku aing eta yang teuing maneh mah ngagantina ge ngadang henteu teu ngadaang ku tanggung jawab da maneh pamajikanana meureunnan kudu dibayar eta kudu digantian ieu deh nya oh beuna emer bieu mah tet saemer aing ngomong teh keukeun nang terang panjarna sarua da mah itu cenah beureum tuh cenah kemang teh ieu mah kemang kieu mah jeung nyen pamanian pamanian teh cowan budak kesemahan mana teuing aing teh diomong mun heueuy diterapkeun geura cuk batur teh mun modal cenah teh gelo cenah narukan kemang mak kitu pi omongan beneran atuh emak mah boga minantu teh nya teh Gusti matak cuk aing geuning naon nyai aing mah geus kadaleh di kamari ieu oge kana meh kawin oge cuk aing ulah-ulah teh aing mah mana kumaha ningan maksa man karep sorangan eta mungkin dia teh mungkin nongerak nyai geuning ka kadulan jeung ka eta na teh oonanana teh dianyut-anyut kemang aing geura digeuteuneuk leuweung ieu mun teu dibebaskeun ka inya mah Maja alus mah sarua da ieu cenah tunu hejona engke ngalah deui we cenah kurang mah cenah majar teh. Gusti aing mah digergeteun da mun anak-anak aing tangelong da para doma eta meureunnan. Aing mah dipikir-pikir teh nyai sama buka salah kita ingat teh kebenaran cacing calang nyai. Gusti aing mah kabina-bina yang lewe